tangan loro kiwa lan tengen Indra tekan tunka Rama Uwa ditampi nuhun Indra ditampi nuhun kumaha damang aya hibar wa nuhun kasep punten kapengkeran ku Uwa kesawiyo cing raos wa nuhun kasep nuhun atuh salajengna tina marganing kalapatan nu gageng saha cukup lumur jembar hapun teu anu kateda Rama Dewaji tina marganing kalapatan urang pada saling hampura Indra kahunyu kuwa itu naon saling hampura kasep nya eta komo apan kamari geus lebaran teu panggih jeung Uwa da Uwa teh kamari teh mudik ka mana ucapkeun naon nya mudik ka mana Uwa mudik Uwa mah ka Cilimus urang Cilimus ningali kitu tah jadi tepenak jeung Uwa heuh wilujeng lebaran we Indra timbalan wa nuhun kasep nuhun kasep nuhun atuh ping tigana ieu pikir saeunaon Purwasalira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasengakeun maha ulun ari kahiji nama kaula pribadi ngahaturkeun seunuhunna saketika bingahan kasalira duaan Kakang Panji oge Indra oge para dewasa ngajuata parlun manten bayarobaya nu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna nah make jeung sasauran kitu adi digingsir lingih ku Narapati dionang ku raja dicalukan ku ratu hiji kawajiban salaku bawahan kedahna nyumponan sakumaha pangulem ti dununganana jisim abdi mah bawahan ari bawahan di mana-mana kumaha atasan mangga adik mangga tansah diajeng-ajeng malahan hiji kahormatan an luar biasa pun Kakang tiasa digingsir lingih dina dinten ayeuna ku salira nyumponan pangangkirna salira pun Kakang ngaros bagja badina sugema adi atur nuhun Kakang Panji sami-sami adi atuh saterasna kaula dina danget ayeuna salaku raja Triloka khusus kanggo Kakang Panji Narada perkawis naon nyata kaula teh bage nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Panji bade nyangakeun layang pangajen timalan maksud teh penghargaan timalan Indra wa teu sangka wa menang penghargaan ke sakedap adi paralun dupi ieu teh layang pangajen tina perkawis naon dapun Kakang mata acan rasaan mana gawe teh biasa-biasa wae tina perkawis naon ieu teh adi penghargaan teh pangapunten Kakang Panji timalan ieu penghargaan teh khusus kanggo Kakang Panji nyata dina mangsa salira ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka sawarga Maniloka estuning salira tengijing sila bengkok senemah sabagian waktu anjeun dipake demi kapentingan sawarga Maniloka dina ngajalankeun jadi duta sawarga estuning salira luar biasa nyimehan kana lumangsungna kagiatan ieu di sawarga Maniloka sanaos salira ayeuna parantos kasebatna sepuh parantos cetuk dawuk tapi salira masih kana produktif dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara sawarga Maniloka jadi sawajarna kaula salaku raja Triloka nyaeta bade masrahkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Panji Narada paralun anu kasuhun hampura nu ditedaweun ninggalih ka pabrik hati sanes pun Kakang bade nampik pangasih
karena kasayan salira anu sakitu luhurna nanging ieu penghargaan teh acan pas kanggo jisim abdi anu masih gawe ngan sakieu-kieuna magawe jisim abdi ukur uncan incit kaitu sareng ka dieu teu aya gawe anu konkret demi kepentingan sawarga Maniloka paralun anu kasuhun hampura nu teu daun ninggali nu ka pamrih adi guru paralun pun kakang nampina asa tebih tanah ka langitna maha ulun dar sekerasaan pun kakang maupun kakang tesatai kukueunana salira salaku Raja Triloka ampun paralun adi sanes bade nampik pangasih Kakang Panji timala dangukeun ku salira Kang ieu teh parantos ngayakeun hasil panalungtikan ngeunaan penghargaan teh lain ceuk kaula pribadi tapi ieu penghargaan teh nyaeta ngalangkungan sidang para dewa geningan salira teh parantos masagi parantos pas nyangking kana penghargaan dina mangsa ngabdikeun diri ka sawarga Maniloka geura tampi we Indra atur nuhun kaula tina sagarupi kasayan salira Kakang Panji adi disuhun dina munan kopun kakang dan cekrarasaan mate acan maksimal pun kakang gawe di sawarga nanging pun kakang masa panjang kaanggo sapanjang pun kakang diperyogikan pun kakang mua bade ngijing sila bengkok senemah mual ingkah balilahan pun kakang sapanjang diperyogikan dina mangsa ngabdikeun diri ka sawarga Maniloka upami parantos diperyogikeun oge pun kakang mah moal ingkah balilahan ngeran dina dikaluarkeun lagi di sawarga moal gawe deui ka mamana mending ngurus sawah we pun kakang mending tani pun kakang mah jeung tibatan pun kakang kedah pinah dunungan moal milari rombongan euy parantos betah pun kakang teu di dieu parantos genah marna turut tumaninah pun kakang di dieu kagenahan di dieu timbalan hampura we para dewa sok kaheureuyan teu naon teu naon adi anu ngaheureuyan mah da komo barudak mah keur masana kitu hareureuy timbalan aya wae nu kontra mah sakali dikira tampi ieu penghargaan katampi adi kalian kabingahan kupun kakang hatur seunuhun laksa ketika kabingahan geran timbalan salajengna Kakang Panji kumaha adi guru kaula teh nyaeta hayang menta laporan ti Kakang Panji Narada perkawis luyu jeung pancen salira duta sawarga laras ngeunaan kajadian anu dipingpin ku kaula tilu alam timalan da kaula teh salaku Raja Triloka ngarajaan tilu alam nyaeta hiji alam sawarga kadua alam madya pada alam kajinan katilu alam marcapada nyata alam dunia anu dicicingan ku bangsa manusia laras takaula teh hayang menta laporan anu konkret ti Kakang Panji Narada salaku duta ngeunaan kajadian anu tumiba pangpangna kamarsa pada alam dunia sabab lamun hiji alam teu saimbang ieu teh bakal ramat kamale tilu alam sarua bakal moal saimbang takaula teh bade naroskeun ka pun kakang kumaha kajadian di Marcapada
menta laporan anu konkret sanajan gurat badagna ku kaula geus kajudi gurat badagna kejadian di Marsapada ku kaula geus apa nampi menta laporan anu konkret ngeunaan kejadian di Marsapada mangga Kakang Pandi sae mangga adi nanging sate acana paralun bilih laporan pun Kakang teh ieu teh sapuk sareng kapala salira teu sawios Kakang Pandi sae mangga loyo sareng tupoksipun Kakang atanapi tugas pokok jeung fungsipun Kakang salaku duta sawarga anu sok pulang anting boh ka alam alam Madyapada alam Kacinan boh ka alam Marsapada malahan pun Kakang seseueurna teh nyaeta nyoreang nyawang ka Marsapada margi akange sami apan kapungkur teh urang dunya urang Marsapada pun Kakang teh sanes golongan para dewa nanging ku jasa salira ngangkat akang di dieu jadi duta sawarga timalan tah pun Kakang teh sok nguriling ka tepi wiring anyacran ka padesaan di Marsapada kajadian ayeuna parantos teu saimbang teu saimbang kumaha Kakang Pandi alam dunya teh ayeuna kiwari nuju harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan masyarakat dunya teh nuju ngamarudah margi naon margi masyarakat dunya dilanda nyata ku krisis multidimensi krisis multidimensi kumaha Kakang Pandi dilanda ku rupa-rupa bencana bencana alam anu tumiba ka masyarakat dunya di antawisna bencana alam teh nyaeta longsor, gempa bumi, banjir bandang, erosi jeung sajabana. Gunung Bitu, tsunami, can panyakit nerekap ke bangsa manusia. Di malam tah ieu teh teu acan rengse margi naon upami ditinggal kana kanyataanana nyaeta ku ayana bencana alam teh salaresna mah bencana alam teh gara-gara manusia para teu saimbang pola pikirna jadi bencana alam teh seseueurna ku pola-pola jelema loyo sareng katerangan Pangeran netelakeun yen rusakna alam dunya teh lintang ti ku pola-polahna leungeun-leungeunna manusia anu teu bertanggung jawab. Maksudpun Kakang kumaha contoh dina banjir longsor jeung sajabana nah salah saha salaresna masalah manusia keneh jalaran manusia kulantaran manusia kahayangna ngajaul kahayangna mukmak pribadina tanpa mikirkeun akibat kapayuna contohna manusia ngababad leuweung sakarepna leuweung di babadan gunung-gunul kapungkur mah adi leuweung dijaga ku pamali masih keneh kasebat tiasa bertahan eta leuweung dijaga ku pamali dijaga ku sangat dijaga ku angker teu aya jelema anu wani asup tong boro-boro asih tong boro-boro manusia asup kayaknya komo luar tangkakai teu wanian dijaga ku pamali tapi ayeuna manusia tos garompak pamali hartina kapungkur dijaga ku pamali ayeuna leuweung dijaga ku jelema ngadon beak leuweungna dibeakeun ku jelema mending kene dijaga ku pamali ku jelema tungtungna kumaha banjir bandang can ayeuna manusia teh micin runtah di mana wae di mana lungna micin runtah teh kadang-kadang lung kasusukan atuh menet tina solokan teh
di mana datang hujan banjir deui nyalakeun ka pamarentah da caina pulung tempatna diruksak ku jelema. padahal ieu teh hartosna masyarakat teh sadar nyaeta kana sebab jeung akibat anu aya di alam dunia. Manuk ditemakan, manuk dibaredilan tungtuna kumaha hileud loba. Aya wae hileud mah nya. Ngalabelut disetrum, diportas. Atuh anak incu kahareup teh moal apaleun naon aing ngurek. Lumpur atuh da turunan-turunanana. Moal apaleun. Ngadamar moal apaleun. Moal apa ngadamar. Gitu adi. Teu acan ayeuna anu langkung bahaya. Naon teh anu langkung bahaya ayeuna jalaran bencana alam teh ayeuna anu langkung bahaya naon bencana akhlak. Bencana moral. Manusia ayeuna paratos geujelik moralna adi. Teu sakedik berita dina TV, teu sakedik berita dina media sosial aya jelema wani maehan indung bapana. Pon kitu deui aya indung bapa wani maehan anakna. Nu micieun orok jeung sajabana can begal-begal di mana-mana. Can barudak ayeuna barudak mora ayeuna kulantaran imana ipis kulantaran pamadegarna kurang dikeprus kana jurang katungaraan naon ngadahar narkoba. Obat-obatan terlarang. Komo di setopan barudak teh ayeuna mamake jeung ngelem. Rupa ning amit. Aing lem teh kumaha wa lem. Dina kaleng teh kana irungkeun gitu tah. Diseusup. Leng lieur. Kabayang teh jelema nu kitu? Mangga. Tak iya anu bakal ngalunturkeun wibawa jeung komara masyarakat dunya paratos teu saimbang. Memang kitu kenyataan anak Kakang Pancinrada. Can seueur ayeuna teh perceraian. Seueur janda. Seueur perceraian kumaha? Seueur perceraian di masyarakat dunya teh gara-gara digencet ku perekonomian. Naon teh gara-gara judi online. Ku judol pinjol kulan barokana. Gara-gara pinjol, gara-gara selot. Selot joy. Ari selot teh naon wa? Selot teh judi online. Permainan judi teh. Selot lain selut. Apanan judi teh diharamkeun ku agama, ku nagara teu meunang. Ngaruksak teh. Ngaruksak, da moal anu beunghar tina judi moal. Aya ulan. Duga-duga. Eueuh sajarahna jelema beunghar tina judi, da kaituna mah awut-awutan. Tingali nu selot. Ya ulan. Rungkat nu aya. Rumah tangganya ki. Aing ngadepo ungapoe da ngawede matara. Aya we ngadepo urutan atuh. Anu tungtungna kumaha kulantaran ari judi ngaran judi teh hartina panas. Panas ulan. Menang katagihan eleh panasaran. Sabab naon? Iblis bermain satu kangeunana. Tuluy ku sabab judi panas neangan duit. Nginjem ka itu, nginjem ka dieu, BPKB motor digadekeun. Kadang-kadang sertifikat imah digadekeun. Menta ka pamajikan da puguh ke cerai. Kainung bapa geus dipercaya komo ka tatangga der nginjem teh kanu lain-lain. Ka saha? Ka Bang Emok. Ka Bang Emok tadi punten Bang Emok mana lentah darat. Lentah darat kumaha? Lentah darat punten Bang Emok mah. Sok bayangkeun nginjem 1 juta katarima 800.
can unga poe kudu mayaran can bunga na gede anu langkung isin unga poe rebo nangtung bari berjanji Ulah eta pakai jeung aya dibayar renteng. gening akang apa kapungkur kantos jadi koordinator pun kakang Panitiana korlap. gitu pun adi si kakang Panji kedah kumaha ngungkulan margi isadayana nyoko kakaula dalaras kejadian anu tumiba di masyarakat dunya teh ieu teh nyoko kasalira kangaranan pamimpin adi hade ku diomongkeun pon kitu digorengna jadi kedah kumaha kakang numutkeun pandangan salira tah naon sababna kieu margi masyarakat dunya parantos ninggalkeun budayana sewang-sewangan parantos ninggalkeun tatali parantina sebab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsa nage moal teruksak teu aya deui carana nyata masyarakat dunya kedah balik deui kana budayana sewang-sewangan anu luyu sareng lingkunganana teu tiasa dicampur adukeun antara budaya timur jeung budaya barat pikeun ngahiji dina hiji kaputusan dina hiji pelaturan teu tiasa aturan kudu gumantung kana budayana sewang-sewangan margi naon kedah ngabaju wiraga sukma hartina aturan teh kudu bersenyawa sareng alamna timbalan komo apan ay urang mah budaya timur ngabogaan budaya api titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngalah kudu bebeja nete taraje nincak hamalan nyung silari mapai bukti nyuksuk walungan mapai wahangan malapah gedang kaituna supados naon supados teu melengkung bekas jalahan eta penyakit masyarakat dunya can deui penyakit pejabat naon penyakit pejabat leuwih parah leuwih parah kumaha seueur para pejabat di masyarakat dunya para pemimpin masyarakat dunya anu nyaahna ka rakyat teh artina uusuman usuman kumaha usuman nyaahna ka rakyat teh tempo datangna kampanye kakara deukeut jeung rakyat tempo dina mangsa pemilihan umum daek ulin ka kampung-kampung daek sepi jeung masyarakat kadang-kadang pangih jeung nu gelo ge ditanya baligo pagede-gede murulu ke janji kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat kadang-kadang parantos anak geleng dina kursi mah poho kana janjina lolobana culang cileung dengan palingeun anu tungtungna kumaha ku sabab ini neangan jadi pamimpin teh tina durukan hartina kaituna hayang tenar hayang beunghar nu tungtungna kumaha mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar Candi masyarakat dunia ayeuna anu hariwang naon perang antara Iran jeung Amerika jeung Israel Iran dirempuh kuduaan nyata ku Israel jeung Amerika tapi luar biasa eta Iran nyen rudal jarak 2000 km nyata ka Israel eta Iran tepat sasarannya tembus ka Israel 2000 km ngadamel rudal
Tapi nah adi di kampung naon eta maruda tepat 2000 km. Tapi di kampung naon teh duit BLT sanajan 20 meter kadang-kadang teu nepi teh jadi. Kadang jauh tina sasaran nih kita. Kadang jauh tina sasaran adi. Kalah ka dulurna. Kadang-kadang dulurna we wungkul. Dina nepi lagi kurang. Aja nepi kurang nih. Tak ieu anu kedah diluruskeun ku salira salaku Raja Triloka kedah kumaha numutkeun pun kakang mah wayahna masyarakat tunya kedah balik di kana budayana sewang-sewangan. Tuh can MBG Can MBG eta. MBG teh. Kumaha teh MBG? naon di dunya mah aya MBG. Ari MBG teh naon? Aya laguna MBG. Gitu lain. Ya gitu. Gitu pula. MBG. MBG. Jijik anjing. Bawa unyang anjing itu dah anjing. MBG. MBG. Kakang Panjin Rada ulah atos isin kaula teh. Atos bisa keluarga itu. Naon masalahna MBG Kakang Panji? Salah sama taya masalah adi upami leres mah. Dan sangarupa ge program taya nu awon sadayana program oge sae ngan anu jadi pasoalanana di mana program paratos nyeleweng eta program dianggap gagal. Margi naon sanes program tapi nu ngajalankeunana Aya oknum wae. ai programna mah sae MBG teh ngan oknumna loba. Gitu. Loba beurit. Cing emut gang Bapak Tani melak pare teh jeung melak peuteuy teh jeung hileudna. Bapak Tani melak peuteuy teh jeung hileudna, tapi di mana eta peuteuy geus jadi aya hileud di jero peuteuy. Eta aya wae. Di rombongan ge aya we hileud. Di rombongan ge aya. Laras adi laras ngan hapunten da ieu mah saur rakyat sanes sarupun kakang rakyat teh seueur anu protes ngeunaan MBG teh nah hapunten punten sae sakali deui eta MBG teh ngan di dieu aya landasan undang-undang anu disebat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Gitu. ai teu adilna kumaha pangapunten aya MBG kanggo saha keur muridnya hari aya murid aya saha aya satpam sanes anu ngajar murid saha Ngajar murid guru maksudnya kulaan. Anu ngajar murid gitu maksudnya. oh guru ya tah salian ti guru anu geus jadi PNS teh aya guru honorer Gitu. Aya guru honorer. ka ieu teh hapunten gajihna kalintang jomplang karunya guru honorer ai pagawe MBG nepi ka jutaan ai honorer 300.000 Karunya. Padahal bapak pola pikir cerdas mulai MBG. guru honorer mah ngasakolana ge tinggi Ari jeung ngadidik para muridna sanes bade nolak tapi minta keadilan ngeunaan ieu kejadian sae tadi oge MBG teh mukakeun lapangan pekerjaan tapi tingali sagedegeun teh eta sababina undang-undang nyata dina Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. seluruh eta dan sebagian. Waduh luar biasa. Oh gitu adi. Sampai sahur pun kakang cek rakyat. Di lapangan mah kieu kejadianana. Sakur nepikeun pun kakang mah. Jadi tingali heula anu pokokna, tingali heula anu ngajarna para guru-guru nu matak upami tiasa mah gaji guru teh taekeun sadayana. Guru honorer, guru ngaji sabab naon? An maju munurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana. Ari dunia pendidikan aya guru adi. Bisa nulis, bisa maca, bisa sangarupa teh syariat pati guru. Guru atuh.
Waduh, luar biasa. Nu mata gaul atuh dewa teh cicing wae. Main live TikTok wae. Dewa teh nganun like TikTok we. Kalau karaoke we. Hebat Kakang Panji. Sana saya hebat Kakang ngangudi ge kudu hebat mah masyarakat. Iya, ngadugikeun. Nu hebat mah di kejadian teh pan nu hebat. Lintang ti urang kedah kumaha ngungkulan salaku pamimpin. Sabab naon? Sanajan ayeuna hiji pamimpin teh dianterkeun ku partai A, partai B, partai C. Pangapunten, upami paratos kana geleun dina kursi, coprokkeun baju partai mah. Gitu. Pake baju naon? Baju naon? Baju abdina masyarakat. Dah. Jadi sadayana kedah kaokomodir. Ulah dendek topi. Gitu. Tah nu jadi pasualan teh ieu dendek topi na kaituna bakal timbulkeun pican sapeikeun. Malan Kakang Banyi. Jadi saur pun Kakang mengenaan di kejadian uihkeun deui nyaeta kana budaya urang sewang-sewangan. Kumaha para dewa sadayana sabuk. Sabuk lah. Sabuk wa. Si Indra kedah kumaha aya pamanang ngiringan bae ka urang mah ua. Lain ngiringan budak-budak teh ngomong. Budaya inspirasi itu. Lain kolot wae budak-budak teh sok cing inisiatif. Lir begra. Barang nuju impal wacana. Aya dewa anu kakantun nyaeta ieu dina paguneman. Daya sanesnya teh dewa ieu mah dipati. Ari ieu dewa tugasna nyata pikeun nyabutan nyawa jelema. Margi ieu teh gempungan kanggo para dewa nanging telat. Yamadipati datangna ka ieu sawarga Maniloka. Teu paribasana notok-notokeun maneh jalanan telat Yamadipati. Pangapunten Maha Ulun. Ya kaula telat Yamadipati ae-ae. Bo, saha Kakang Panji, dulu itu paingan eueuh katempo. Yamadipati kakara datang nah kunaon eta dewa teh telat datangna. Yamadipati kaula hadir tanggung jawab hadir ayo. Pangapunten ye kaula rada telat Maha Ulun Maha Otipati jagat nata mangalingi Yamadipati. Datang datang ademane buk mang belingan rana. Ewuh mang belingan rana. Pangapunten ye kaula rada telat Maha Ulun. Teu naon Yamadipati. Kamana heula atuh ayeuna aya peryogi we Maha Ulun. Di mana heula atuh ari hidup kasep. Wa punten ye kaula rada telat wa. Ya. Rada telat teh naon pasoalanana ke heula sakedap wa. Di mana wae asalira saderek Yamadipati. Geuning aya Indra. Apaan aya dina grup WA? Paratos diwartosan sama jadwal. Tara maca grup aing. Ya, puntenna ye ka para dewa sadaya. Ya.
Pangapunten kaula rada telat di pangapunten ye. Ura balaraeud ka aing. Malar we keluar rantun. Datang teman ewuh mangkulingan rana. Ewuh mangkulingan rana. Mangkulingan rana. Mangkulingan rana. Hariring di pirikku kening. Hariring lain ukuring tapi anu maha wening haleuang. Lain urang tapi anu maha wenang. Tapi anu maha wenang. Ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu gatempuh Kuliah tinu maha aku Bapak Kades muji syukur kayang widi wireh di dunia ngombara dicukupan sendiri Kusari rasa nu tunggal nakulalana Gusti Bapa Camat Banjaran anu bager tunggalana kula lah Gusti kita kasopono kaso padang bahadidaya Yom kaja sono ngajang mang arti sunia sono patepang di jalan di jalan kaseni padarangan merecanto dengan ikan bagus majalengkan satu ikan di aturan jangkana pangwangunan disambut ku adede mosulaya kejanjina tegas netes tur tetelang nyadiri suratanana ananar mamang Bandung nyalam tulisanana
Nah Haji Dede AKM Tenda Mancoba. Dapuran mah dapuran tangkeun Eta naonana mun saestu ulah usok sok rayungan angguran bagjakeun bae bagjakeun bae sareng gaya dina saranggai tina bos sapro. sareng gaya dina lamun nyawa kowe panjang lamun nyawa kowe panjang ramalan jeung pangharapan satu moal bade luluasan ni asik salamina saruntuy ya gandrung saruntuy ya gandrung urang asurang poe panjang kota urang sorang poe panjang aheman rejeng katresna simpaikeun salawasna awang ratu turun tuyang awang ratu turun tuyang Kaget dan nirahan ningali ingkang samya sampun prabda. Kaget naka giri-giri Ladia deni rakang sampun prabda. Yang watipati jagat netra oge para dewasa ngajuata parlumanten bayar-bayar. Kaget kasumpingan ia Madipati dewa pencabut nyawa telah datang. Ngunirahangan dika. Ia Madipati gerap bakta balaka ka kaula jelaran anjeun telah datang ka hareupeun kaula nampi undangan naon ya Madipati. Naon pangasalira telah teh? Di mana heula anjeun? Cobi ulah. Paralun anu kasuhun hampura anu diteda weninggalih nu kapamrih ieu maha ulun. Sata acana kaula hapunten tina katelatan datangna kaula ka ieu wewengkon
nyaeta nampi uleman ti salira timalan sae alasan kaula pangapunten maulung kaula teh kapulasan sare katibraan kaula teh sare atunaha anjeun teh panpuguh anjeun taya tugasna laras nanging pangapunten kaula teh hapunten ari anjeun teh naon wengi bagadang bagadang wengi teh kaula teh naon nonton TikTok nya nyekrol we kaula teh komo lamun ka scroll eta geuningan aya drama Korea nih nya drama Cina ning anu CEO aya ditinggalkeun sieun kaburu eueuh terasnya dipilarian ku abdi kahijina kaduana dina drama Cina nih CEO tua tuluina teteangan na YouTube penasaran kulan kaula teh ieu pangapunten rada telat kaula nya teu naon ngan eta alasan nepi ka kitu sumon ayeuna mah teu jamanna kieu mangga eta mah bade ditampi alasan kaula teu ge teu naon bade dipotong gaji mangga moal kaula rek bere kesempatan keranjeun tah upami kitu carana tah kaula teh pada naroskeun naon ieu teh gempungan di ieu sawarga Maniloka di Kalaton balik Marjukonda aya badami naon ieu aya paguneman naon hari paguneman teh teu kirang jeung teu langkung Yamadipati naon teh maha ulun ngeunaan kaayaan Marcapada timalan nah naon di Marcapada teh nyaeta kiwari keur harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan hartina di Marcapada teh ayeuna nuju dilanda ku krisis multidimensi lajeng tak kaula teh salakura Jatiloka ngabogaan tanggung jawab pikeun ngarengsekeun kejadian di Marcapada leres sabab ieu multidimensi teh nyaeta dingawitan ku bencana alam bener naon wae banjir bandang erosi gempa bumi jeung sajabana wabah panyakit anu tumekapkan Marcapada leres lajeng tah tina bencana alam anu nepi ka hariwang naon aya nu leuwih gede libatan bencana alam naon bencana akhlak bener bencana alam mah bisa diubaran ku duit bisa diolah ku duit hartina aya waragan pikeun ngomeanana tapi bencana moral bencana akhlak rek kumaha lamun akhlak dilemak duari geus teu balik ancur alam dunya lamun akhlak dilemak teu barale begal kejahatan di mana-mana timimiti kajaan detik ketika kejahatan gede aya di Marcapada mahabu kejahatan di Marcapada nutungtungna harengheng ku dedengean ngamarudahna masyarakat dunya jadi tak kaulah terek nanya ka sakabeh para dewa kumaha sangkan ngungkulan ieu bencana akhlak anu tumiba aya barantos kengeng bongbolongan di antawisna nyata Kakang Pancinrada Wahidep kumaha ceuk siwa jalan kaluarna teh teu aya deui masyarakat dunya kudu balik deui kana budayana sewang-sewangan gitu sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana awut-awutan bangsana moal terusak bukti kalawan nyata lolobana masyarakat dunya teh geus ninggalkeun budayana sewang-sewangan
kengeng kaula masihan pamanang ieu nu dipiharep ku kaula sae mangga ari ieu Dewa Indra parantos sarua sapuk sareng Kakang Panjenrada leuwihna teu aya bodoh ngiringan yang ngumpul gaji we gede goblok ide naon itu mere ide gagasan ari anjeun aya kaula teh nyalahkeun yen eta kudu balik deui kana budaya bener ngan eta lila bakal lila proses lila kumaha prosesna bakal lila cik anu ngutkeun anjeun kumaha anu tere teu aya deui upami nyana tugas fungsi kaula salaku dewa pencabut nyawa naon teh upami masyarakat dunya deket teunget kana bencana akhlak kumaha tugaskeun ku salira kaula salaku dewa pencabut nyawa nyata pikeun nyebutan nyawa-nyawa jelema anu teu barale jelema nu jahat dalam dunia dicabut nyawana ku aing cocok ieu mutigana ya hiji eta kadua loba teuing di dunia teh masyarakat teh jadi meh tereh mah anu jaralahat tewak ku kaula cabut nyawana eta loba teuing nu teu gunana pang-pangna pamimpin anu korupsi pamimpin anu mentingkeun diri pribadina eta ku aing teh heula dicabut nyawana ku aing power check ya alah cilaka adi bega motor ku aing dicabut nyawana keur maling motor langsung cabut nyawana ku aing cabut langsung jigana cocok jelema tukang mabok tukang bobok tukang tarok cabut nyawana ku aing satuju urang preman-preman anu aya di mana wae ku aing cabut nyawana jelema anu pungli cabut nyawana ku aing paurian besok ka warung remang pamajikan anu campela ka salaki cabut nyawana ku aing beres Satuju. da lalaki atos goblok teh pamajikan anu init-initan tanpa menang idin ti salaki cabut nyawana ku aing terus COD-an wae besok dipikok komo pamajikan anu COD-an wae anu meuli paket tanpa apaleun salakina cabut nyawana ku aing beres lah Setuju deng. teu adi ai salaki kumaha salaki anu teu maraban nafkah ka pamajikan cabut ku aing nyawana Ulah atuh. apa nu satuju ya power ya langsung gede mah duit karabut kita salaki anu salingkuh tanpa sepengetahuan pamajikan anu kolot cabut nyawana ku aing beres untung apa lu waduh cilaka tong boro di dia di alam dunia di dia dewa-dewa anu nyeleweng cabut nyawana ku aing eta nyeleweng cabut pulang jelema nu sok ngelem dicabut nyawana tina bohong ku aing cabut tadi punya reset atuh nya aduh cilaka besok nyebutkeun kopi deh tak eta anu tereh mah lamun leres ieu parantos nyener kana bencana akhlak bencana moral teu aya deui carana supaya tereh eta jelema-jelema kabeh anu jaralahat cabut nyawana ku kaula bere izin kaula salira salapura jatiloka tugaskeun kaula pikeun nyebutan nyawa manusia anu teu baraleg keun anu baralegna mah moal mana teu bener we dipilihan aya jelema anu asok ka masjid da ku aing moal dicabut moal gitu tapi dituturkeun heula tuturkeun bisi ka masjid mau kotak amal langsung cabut eta mah di sini mandi hukum kalau kudu sok mentaan udut jelema anu boga hutang tara mayar cabut ku aing power iat Cabut nih. power ja
Aduh cilaka Adi cik data aya deui tereh malintang ti kitu sangkan tereh nyaeta manusia-manusia anu teu baraleg tugaskeun ku salira salaku raja Triloka ayeuna ka kaula beakeun ku aing panayagan anu sok mawa gantungan loba teuing cabut ku aing jawana Kerasa saki. Kerasa tah. Kade mangayem. Ari geus bawa karung gitu duh. Ari geus bakal keresek gede ieu. cilaka Adi beak meureun manusia Adi bade mimpi naon salira Kade. mangga geura tugaskeun ka kaula ieu mah dipati cek pandangan otak biasa mah bisa katarima eta alesan anjeun tapi lamun ditempo ka jerona lamun anjeun ada nyebutan nyawa manusia anu teu baraleg di alam dunya anjeun teh ngesalahan kodrat irodat numur bengalam nyalahan ti mana apa nya teh usaha nya teh pikeun ngababat kebiadaban jeung kaserakahan di muka bumi tarekahna lain kitu sabab naon cing inget hade jeung goreng eta geus dijadikeun ku pangeran nya tapi urang salaku pamimpin dewa atau dewa di sawarga kudu ngabogaan lengkah anu konkret sangkan manusia-manusia anu jarahat pareh kabeh Leres. Bakal benar. kan antep cenah nu benerna Gitu. lamun di dunya kabeh jelema bener teu saimbang dunya Wah. nyabelah kumaha anjeun apa maung jeung mencek Tah. jeung uncal bener jika du jahat eta maung ngakan uncal Wah. Leres. lajeng tapi lamun dipikirkeun lamun eueuh maung kabayang uncal sakumaha populasina Wah, eta ekosistem seimbang. ieu teh ekosistem teh berjalan di muka bumi teh lamun anjeun ngabeakeun jelema nu jarahat berarti anjeun geus calahan kodrat irodat numur bengalan Wah. nyanyahoanan anjeun nya padipati teu bisa numutkeun kaula mah tetep apa anjeun dunya teh kudu aman deui bener nah teu bisa kabeh disabutan yeuh dengikeun bejelema dibere hak pikeun husnul khotimah lamun anjeun maehan jelema kitu wae anu teu baraleg berarti anjeun geus mutus mata rantai yen jelema kudu husnul khotimah hartina tobatan nasuha alus katungtungnakeun cantang tu anu jelema nu teu hade kaituna teu hade cantang tu da urang moal apa Leres kula kesempatan bikin berubah manusia. ngan urang mana ngan tarek kapikeun ngelingan eta jelema teu aya deui ceuk kaula mah kudu paehan kabeh keur naon aya surga jeung neraka tong mikiran engke ayeuna we Beli ayeuna. nu penting paehan nu jarahat wae Cara rebutan. daripada nyusahkeun kieu dunya geus awut-awutan gara-gara jelema nu teu baraleg dicabutan jawana wae syaratna salira tugaskeun ka kaula sabab kaula teu walakaya lamun taya ucap di salira pikeun nyabutan nyawa Leres kula. adi kade adi bahaya bahaya populasi manusia beak lamun kicarana adi da jarang jelema nu bager teh ada teh jarang Jarang. Penting hareup kula. Ayo bang sepi. sok mangga bapak guru ya madipati kaula lamun anjeun kekepetekeuh nya tarek nyebutan nyawa manusia di alam dunia anu teu baralegna tadi ge ku kaula geus diobrolkeun anjeun bakal nyalahan kodrat irodat numur bengalam berarti anjeun geus ngarompak kana aturan pangeran dah kan urusan eta mah ngan hasilna lain hasilna tapi tarekahna
prosesna anu bakal diterima teh proses dalin hasil kade sakali paehan tetep paehan teu bisa lamun kitu carana salira turun jadi otipati aing jadi otipati aing olah salangkungan kita eueuh gadag jadi pamimpin teh kitu patut mah eueuh kawani jadi pamimpin teh kudu ngayakeun lengkah anu proaktif kudu tegas jadi pamimpin mah lain beye mode kieu justru pamimpin teh kudu leuleus jujur lihat tadi langdung kandungan lahir Aisyah malah pakedang kasebutna sanajan anu goreng sanajan anu teu hade kabeh ge sarua bawahan kaula teu bisa nu goreng mah kudu dipikeun bener di dinya mah ngan kade urusan ieu bedakeun jeung pamikir maneh lain ngan urang anu harti kudu diayak anjeun teh lain ngan serah lain wayahna Bapak Guru idinan kaula maehan jelema anu teu baralik ayeuna diidinan syukur teu diidinan diawut-awut sawarga kuai berarti anjeun nangtang kana kakawasan kaula rek makar geuning anjeun ot Jamadipati lamun heueuh naon waduh anjir Jamadipati nanaonan anjeun sia mimiti dicabut nyawa ku aing jelema kolot kabeh ku aing dicabut nyawana parolot cabutan ka jelema yep ya denge anjeun Jamadipati sakali deui kaula moal nyaluyuan pamadegan anjeun lamun anjeun kekepeuteukeun jiga kitu dipecat ku aing di sawarga dipecat bener da anjeun moal bisa nyebutan nyawa tanpa ucap ti kaula pikeun nyebutan nyawa da kuncina aya di kaula menta kuncina aing teu bisa lain eta jalan kaluarna dewe Bapak Guru kieu lamun diberi kesempatan kaula ayeuna syukur teu diberi kesempatan sawarga dempak wae walah Jamadipati kade adi ieu teh putrana Kakang Semar adi beda jeung bapana si Belegu ge donga gerenya man sia rada dicetrok wae baru kana teu kadenge ceuli aing sakir rebingna emangna aing alok kodenya ya lamun kitu sarana tadah teu bisa diponah deui kaula arek hancurkeun anjeun Jamadipati maksudna saacan anjeun nyabutan nyawa anjeun dihancurkeun heula ku kaula dihancurkeun kumaha adi kade putra Kakang Semar adi Kakang Semar bakal nyaluyuan ka kaula ngeunaan ieu kejadian ieu teh sawarga teh nu Kakang Semar lamun aya nu ngaganggu kana sawarga Maniloka berarti ngaganggu Kakang Semar aing nu bakal ngabela Kakang Semar sanajan anakna wae sok maksud anjeun Batara Guru anjeun bakal dihancurkeun ku leungit di alam dunia bagian tina kanaon ka kaula rasakeun ku anjeun adi cicingkang diberi aji kemayan ku kaula adi mengker alah cilaka jadi aing dek diberi aji kemayan bener sok itu edon di Jilma rek kemayan rek kemarau rek kemari aing teh sieun
sok dangukeun aji kemayan kai nangtang anjeun ieu mah dipati ulah pedah anjeun anak Semar anu gagah preska tong mamawa bapak aing goblok lah tong mamawa kolot aing mah teu wawuh cicing we Ngandalkeun kolot. aing mah tara ngandalkeun kolot ti baheula ge tara mamawa kolot aing mah ti baheula ge mang perang aing di mana-mana ge Wah, eta. tara mamawa kolot aing mah mang perang di mana ge nu tuh lamun Dewa Indra ye keluar ti pos wah ampun Dewa lembur eta. Lo ngajual ngaran kolot. keluar ti lemur wah ngajual ngaran kolot Mamawa kolot. bener anjeun ya Adipati rek nadah ya aji kemayan ti kaula dor ditarima ku aing Adipati racun doh tina kahariwang anu gede ngeunaan kaayaan alam dunya Adipati Jagatnata kapaksa ngaluarkeun ajian pamungkasna nya tadina ajian kemayan ari ajian kemayan teh bakal hancur upam ditojokeun tong boro manusia gunung oge bakal jadi lebu kayaanana inandak umamrat dukiyam alara inandak umamrat dukiyam alara ngawatekna aji kemayan